nitip barang handap. Siap. Mang. Naon? Suruh akan ke handap. Sekarang suruh akan ke handap. Yuk. Jangan Kang. akang teh bae keluar nitip barudak pangulangkeun satyasana jang Jepri we. Mohon. Oh munjang akang we angkat heula. Mohon Kang. Nitipnya ada barudak. Ieu nya ujang teh. Ujangnya anak kitab. Terus ieu teh gantos ku kampretnya ayeuna. Apa diganggukeun heula barudak anu balobo. Nya juk. Haus saudara kang terus sacukna ku kampret terus nyana kitabnya Jang, karang ayo jang, pas datang. Yo, engkang teh ulang ka madrasah. Ada sadaya itu? Ada. Ayo, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika sholawatullah alaika. Mau di pesantren ngalaksanakeun kewajiban di Allah, nu jadi pangeran ningali ilmu agama kakabeh kawajibanna. Buka kitab Safinah halaman 23 pasal Furqul Usli. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari eta pasal sahiji. Furqul Usli ari pirang-pirang farduna adus. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sok arwi.
dahar kalian nama kudu sing bersyukur ya sebenarnya kayak kurang materi aja Yuk. Jang, terus wing di Marana. Oh, alhamdulillah tuh Jang. Mangga bade ka Marana? kita kobong Oh, mangga. Mangga. Bunga teuing ningali barudak santri kahayang mah si Ujang ge kitu euy. Sugan daekeun di pasantrenkeun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terus adan geuningan ayeuna mah salat heula supados tenang hati teh. Nyieun mikirkan si Ujang mah. Bejeg, aing lulus tuur dah siapa loba nempoting ini Jepang dah. Lucu sia beungeut siga tarang seng. Sia, ibu ngintang seeng mah. Ganing colok beuteung tojos ku aing. Suksieun teh aing geus ge si ojek nyebut tadi juga saya masuk nempo Kakek Sugiono ya. Tulak colok dah. Sia, capek ari barudak kemana? Maneh kalau dari yuk, angguran mah udah jeung urang kan itu. Kunaon kumaha teh udah? Naon maneh kalau malik nanya? Aing teh capek geus kitu di dieu. Yuk terus Anjing kesal lain orang naon atuh. Kulinaon atuh ina. anu kaleci we nya. Ari maneh goblok-goblok teh. Pan kaecina ge geus dibawa ku si Duceng. Heuh nya. Resep teh si ojek geus pohoan kieu ya. Masa orang tata rutingan enak. Nah, sinarian maneh pinter gini. Pinter dong. Urang heula Sok. Yuh, buah naon anu dipikar sapu lalaki. Mikir. Buah haji nongeng. Lain. Naon sok? Nangki mana? Buah nongeng. Lain. Naon atuh? Buah henol. Ah lucu. Ah, naon kieu Angari. Tiap aya nama urang bawa deui kaleci. Make naon carana? Urang meuli cai we ayeuna, biasa nama si eta masuk resepeun kana cai. Baru meuli arak. Heuh. Kakak teh nama udungan ku aing meulina. Yo, uing boga 2000 yeuh. Tah, Buka 2000. Nah. Ya mana? Nyihir kan. Heuh. geus we lah namun beulikeun saayana. Kenapa saya nawe? Nah, nama Wes setik ge. Jangan bobodoh hungkul si Duceng. Menang keleci. Yo, aing menang arak ya sakieu tapi da saeutik duit lagi. Mana? Heuh, baelah hiap lah pake Ciu ieu mah ciu. mancing si Duceng. Baiklah. Ya perancangan we. Jangan kemana tewan. ceng kenaon Ah, ini yo. Ini tas diudag nih capek na. juga pada naon Manung kaleci aing. Capek ho ulah dibeja-beja kesana ho. so aing maka dia lanya Sok. Capek ho ulah dibeja-beja we. gampang
Duceng. Duceng. Tot, adio. Tot yuk. Tot. Nepos si Duceng tuh. Tadi tiasa di betukang nampak tiasa. Emang konon gitu? Maling kaleci aing. Oh, nu ngaraneh sugan teh tadi teh nu saha aing mah. Kalau ku aing teh di bawah atuh. Ya pang sampeurkeun ka tukangnya. Ayo. Gimana si Duceng teh? Tah, kapan si Luceng teh di tukang dinya heuh. Maneh jeung uing urang ka dieu, maneh duaan ka tukang jalan. Yo atuh. Heuh aya nama pergok si Luceng. Bohong ah. Upit ya orang make ajakan ieu hukul. Masa kaleci kadeukeun. Boy, kalau cuma ngisi jual. Baiklah saya ya patuh kagok aing sendiri. Siap sekeun. Orang ngabok. Ari nu kamari anu cuma kalau aku pacar. Oh iya. Anjay, ngebaca.
make a go.